bab rizki baik polkeun ka Gusti Allah. Mantak lamun geus bisa pol ka Gusti Allah, ti eueuh ka aya nang Allah. Kuari aya diurus ku Allah. Rizki teh ya geus ditulis memeh urang lahir. Geus maksum berarti kan geus aya bagianana nu bakal ka urang moal bisa ku batur, nu ka batur moal bisa ku urang. Andai kata ku kumpulan sadunya deuk meunangkeun nu lain urang moal bisa. Nu lain jatah urang kumpulkeun jelema sadunya supaya ka urang moal bisa. Nu bakal lain ka urang tarik ka urang moal bisa. Nu bakal ka urang tahanan ku sadunya moal bisa datang bae. Tah supaya keyakinan kos kitu abe mantap ibadah ka Gusti Allah. Iyalah tasawuf ngaran. Percayaan keneh ka Gusti Allah apa percayaan keneh keputusan bupati? Ternyata percayaan keneh ka bupati. Padahal bupati ge menangieun Allah, paeh saruanya lagi. Tapi kurang percayaan ka itu. Aduh, aing mah dieu beusi teu digaji dek terus bae digawe pokona beusi teu digaji. Rempan. Aing teu asup di ngaguruan, wah asal dipecat aing mah ke gaji eueuh. Aya ti Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian sia mah ibadah bae ka aing. Sugan boga kasieun henteu. Teu salat atuh biasa-biasa we tenang-tenang bae. Kalem-kalem bae. Teu puasa tenang-tenang bae. Tapi ku Allah dirizkian bae. Tah ieu urang mah percayaan keneh ka makhluk dibandingkeun jeung ka Allah. Nu mantak ipis jasa iman. Entek terus aya pendidikan tasawuf. Maksudnya supaya keyakinan ka Allah mantep. Dididiklah supaya bergeser keyakinan teh ka Allah setik supaya pol ka Gusti Allah. Itu mah Rasul jannah naon pepelakan sorga. Orang pepelakan sorga teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ta aing kuari keur ngawid la haula batur. Maca la haula mangga bakal dicukupan segala rupa urangna dibere jembar bae. Mun dagang maju menjadi pejabat datang ke bisa korupsi eta laluasa maksudna. Beres budak ngomong la haula teh mawa seger gitu. Saya sudah la haula la haula wala quwata illa billah. La haula la tughni min ju'in. Jala haula wala quwata illa billah teu nyukupan tina lapar tetep bae mah jala haula wala quwata illa billah ge lapar mah lapar bae murtad. Cing ada eta. Jadi kalau suka wirid la haula bae ja tetep bae ngawirid la haula ge wae lapar bae. Sugan ku sebab ngawirid la haula haju seubeuh jan teu geus murtad teh jelema. Kan mantak ge rada lalaunan ye sing hade. Urang sok lalagaan man gos karah ditu ulah. Lalagaan bae tapi ulah datang ka ngaluarkeun bahasa anu ngagiclekeun urang tina rel agama. Datang ke orang murtad na'udzubillah min dzalik wa min dzalik ulah tasingan la haula la tughni min ju'in gitu nyukupkeun tina lapar tetep bae lapar bae atawa lain lapar sia mah ngawirid la haula bae kunaon henteu tuh aing mah resep bae la haula aing ngawirid la haula bae terus bae dia hutang bae teu cumpon naon hubunganna la haula jeung hutang. La haula mah hubunganna jeung keyakinan ari hutang mah tuh saha teh pambayar lah sugan ku la haula kabayar hutang jan teu lah eta kos kitu murtad ngahinakeun kana la haula wala quwata illa billahil aliyil masyaallah sing hade jelema ngomong ceknya na doana kula ye naon duh asana kula ye ditangkap ku polisi kasus naon tuh lah ulah yang nyawa kasus ambalaya kasus aing mah kalau bajasa tapi anu paling nyeri ye aing terzolimi kunaon aing pajaran menggagahi anak Ki Zaid. Padahal mah harita aing ngan ngarendeng doang, boro-boro aing menggagahinya udah ikut nyontek. Ebrak aing kuari dikasuskeun
bahwa aing teh cenah bapakna nazinahan anakna tuh kuari geus aya di polsek. Dah aing geus kieu meureun nasib. Tiba lagi ngecak kolot ulah sok deuk dilincar sok diduduh maling. Gua bisa anda kolot dah. Sok deuk dilincar, diduduh maling sia. Kuari mah lain, batu ribet bae meureun. Urang dikitu-kitu bae ku urang. Baheula mah rapih tah kolot. Kata budak ulah sok didiekeun di meja gua hutang ge. Kuari lantaran tengah jeding ka omongan kolot, ngah hutang wabeh boga hutang. Duduk di meja, kolot bisa apa itu ya Allah. Sok duduk di meja budak tadi dudukin meja, gede hutang ge. Aju kolotna teu mireng pan, antepkeun bejeng pangais-pangais na di dinya. Watuh, orenganan hutang ka hulu-hulu. Wah, Masya Allah, tak kolot baheula hebat eta. Ulah sok diuk dilincar, mentak diduduh maling, ulah sok diuk di meja, gede hutang, ulah sok ngaremeh, mentak pakir. Eta kolot, Masya Allah. Baheula mah kolot asal urang ngaremeh bericarekan ngaremeh tah sia susah yang ke. Bisaan kolot urang embung pan susah teh. Jadi cokotan. Tah, urut abah ge cokotan ku sia. Tungtung mah kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang. Dibersihan aja lah mundahar terepok terapi jasa piring teh telesang sia telesang gentas ya lusuk aim balaya gitu mual menang nu gelis ya kan gitu sudah nu sia menang nu gelis tah rapihan tah piring tah bisa mau ulah hiji-hiji acan aju caian uyup usia gelis ya mana maksud kolot pemerintah dan atau tekudu ngumbah bae gitu. Tapi bener eta asalan orang betek bedahar orang betek tilok menang nu gelis tilok sok cirikeun geura asalan nu daharna rapi pamajikanna gelis nah mantap kita urang mulai ti kuari mun dahar dahar nu rapi urut batur ge mun teu rapi cokot. Keterlaluan tuh mah. Lah jaga nu dizalim teh meureunnan caki Umar aing mah geus takdir Allah we ieu mah kos kieu. Caki Zaid anu nuduh kaki Umar bahwa Ki Umar teh ngazinahan anakna takdir lain takdir ieu mah kos kieu mah pagoen sia murtad. Emang keluar tina takdir kabeh takdir kabeh Ki Umar nama geus deres nah meureun mah takdir ti Allah bae meureun aing mah geus kieu diduduh geus lah aing mah nyadar bae geus ke kumaha di polisi bengke kadenge ta ku kisah takdir lain takdir tah mah pagawean hulu sia murtad teh kos kita ulah sih hade kos kieu lah meureun sakiayana emang kurang gitu aing dagang endog geju aja dagang endog terus nanjak jalan panjarore kuari atuh ngagibeg sabada aing ngagebeg ngaguling popos kafe beak yang modal-modalna geus nasib aing meureun kos kieu mah sadar pantah bagus tukang endog dah geus nasib aing meureun kos kieu geus aing mah sadar nasib lain nasib tah mah siana bela lawara murtad eta sing ada urang ngasok ngomong gitu kan nasib itu teman lain nasib lalawara lamun kieu ulah mamawa nasib nasib mah memang bener nasib tapi dia lalawara tapi nasib ieu tapi kieu mah teman lain nasib segala siapa lalawara eta teh nganapikeun nasib berarti murtad beda saeutik teh ngagiclek tah beda saeutik mah ngagiclek mun kieu mah sia deh doh lain malah dagang endog acak-acakan meureun teu pupus ka wabeh angkorak goblok ieu pamimpin ieu rek ngaberesan jalan tolol jasa aja tuh tungtungna ka pamimpin bae Pak maksudnya pamimpin lurah camat bupati apa gubernur wabeh teh jelema keur mana mah kitu Bang gara-gara endog pupus wabeh punya disarekan negara kos pamimpinan cakna ieu goblok jasa tolol jasa tapi lah nyadar yang mau nasib ya Allah merenanan lah dog beak modal beak sepeda potong deh
geus nasib di Allah bagus apa jelema bagus sok ngaji mingguan meureun sanajan ditanggalkeun tanggal asung ge ieu teh kadasib nasib meureun ti Allah geus kieu lah geus sadar we balik nya dipanggul sepeda geus dipotong pan gara-gara jalan tadi beresan pan ku pamimpinna nah balik deh siang ngacaprak nasib segala nyarekanan pemerintah segala tambah lain nasib tambah lalawara sia bego murtad lain nasib data emang aya nu kaluarti nasib mun kieu mah bener lain nasib nama nasib tapi sia lalawara henteu teh mah bener tah nasibna memang nasib aing nyadar tapi kan sia lalawara henteu teh mah teu murtad tah lamun sageuna lain nasib tah mah lalawara sia eta geus murtad sing ada tah sia ada saeutik ngagiclek Masya Allah nganapikeun nasib nganapikeun takdir Gusti Allah sia kurang zaid ngalamun bae nah sakana teh hirup geus eueuh harepan aing ambo heuy deuleu Lampung lega Lampung Medan lega sia sempit amat hirup henteu lah aing geus eueuh harepan hirup mulai urang boga keyakinan ka Gusti Allah geus aing mah dagang moal tani moal deka Allah bae aya teu masalah aya sesuai mah jeung kelas teu masalah ngan aya teu sesuai jeung kelas ulah cek majikanana ka pan teu ka warung lah ka Allah bae pasrah ngojek atuh ka tah ngojek ge sarua atuh kurang pasrah ka Allah pasrah we ka Allah capoe dua poe ka ieu urang teu dahar geus kumaha Allah bae kieu bae tuh ka aya geus kos kieu urusanana kakak-kakak tuh ka Allah kula mah deuk balik itu ulah balik bang mong kudu atuh aing butuh pan ka sia tuh aing dibutuhkeun cek nyana aya di paraban teu eta aya paraban urusan Allah aya butuh urusan aing puyeng cek nyana ieu kakak eta kudu ngaji deuk nasawuf deuk norekat kudu ngaji lamun teu ngaji cilaka ilah saya pendidikan khusus supaya mantep keyakinan urang mun nyaritakeun keyakinan loba macam-macam ieu mah carita nu luhur Abu Yazid al-Bistami lepas kutubul aulia ngan memehna nyana zuhud geus jadi raja zuhud kapanggihlah jeung Ma'rufil Qurhi Waalaikumsalam maneh datang ka mana ka zuhudan maneh cek Ma'rufil Qurhi cek Abu Yazid kieu kulama zuhud teh coba tanpa ayat terbersit di hati ngahayang-hayang boh usaha boh tani terhadap dunia bagus aya bae di dahar eueuh bae sobar eta kitu kulama sakitu cek Ma'rufil Qurhi anjing kula ge kos kitu amok cek Abu Yazid anjing kos itu di negara ulama aya bae di dahar eueuh bae nya sabar paling ngelel bae tah anjing kos kitu berarti maneh mah zuhud ka karang datang ke kos anjing ya Allah atuh kudu kumaha kieu mah hebat ulah hayang kana dunya di mana aya bikeun ka batur di mana eueuh sabar atuh pae cekeun ada kos berarti can kuat maneh tah jadi Ki Abu Yazid al-Bistami jeung Ki Ma'rufil Qurhi eleh luhur dina zuhud ku Ma'rufil Qurhi lantaran cek Ma'rufil Qurhi zuhud nu asli mah kos kitu aya urang sakadar icip-icip bae sasana bigeun ulah datang ka diendekeun di imah eueuh sabar deuk sabaraha poe bae paeh geus bagian ti Gusti Allah kuat teu maneh kitu lamun mah teu kuat cara tadi aya di dahar eueuh sabar aya mah di dahar sakayang eta mah anjing ambo cek Abu Yazid al-Bistami pohar taat kula ka anjeun ngaguru nu mantep tak kurang lamun ka Baghdad aya kuburan Abu Yazid al-Bistami Ma'rufil Qurhi
Ma'rufil Qurhi misah Junaidil Babagdi Sri Sikti ngahiji di dinya Abu Bakar Syibli misah ka Baghdad jadi kabayang kuburan-kuburan kutubul aulia masyaallah aya deui jelema ibadah ka Gusti Allah lepas tina segala dunia sapoe di gunung mah 2 poe di 3 poe geus mulai rada kaluar kesang tis 4 poe geus leuleus geus kicep 5 poe geus rada ngalungsar ngadoa Gusti pancen cek Gusti mun yakin bakal dirizkian pancan aya nu mawakeun keneh bae cek Gusti Allah eta siapa ibadah zuhud yang aya nu mawakeun tolol ulah piceun eta piceun teu geus aya nu mawakeun mulai ka 7 poe geus leuleus jasa ngadoa deui Gusti abdi mah teu hayang dibawakeun ku malu kayaknya dibere langsung bae ku Gusti cek ya mun sangu-sangu mun roti-roti langsung di Gusti ulah make makhluk geus saya ngadoa kadalapan teh can aya keneh mah telat amat sakinah kaburu payah sana ya Gusti ka 9 poe ngadoa bari ngedeng Gusti iya ka makhluk dengan ka Gusti mah pandap nyantel terus ieu mah geus teu daya teu upaya ieu mah abdi mah ieu asana sapoe ieu ku Gusti teu dikiriman abdi mah paeh tapi kumaha Gusti bae endahan kieu ilhamna ti Gusti tek rezeki maneh poe ieu aya ngan maneh kudu ka kota leupangna geus teu kuat deuleu ku maneh ka luhur dideuleu tuh geus dibukakeun kasap berarti di deuleu di Lauhil Mahfuz bener rezekina aya di kota bakal nu mere ngan nyana kudu ka kota lain ti kamari ada aya keneh tanaga cek itu kuatnya saya kulantaran tulisanana di kota ya oh nyana ngorandang ka kota ngorandang ka kota datang oge ka kota juk di kota dia bener teu kebal teh aya nu mere sangu sapiring cai na sagelas gegeran diinum di dahar seger alhamdulillah ngadoa Gusti pan Gusti mah maha kawasa atuh endek ngadatangkeun rezeki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek ih make kudu ka kota keneh bae haju eta make leungeun manusa tah abdi nu teu resepna mah hayang langsung ti Gusti gedebug kitu tah mun roti-roti blug ka handap emang pikiran urang ge kos karar itu eta pikiran urang teh majar urang mah ibadah teh kos kitu cek Gusti Allah gimana encan wajar jadi wali aing ku ari mah ulah wa kazuzuhudan kaleuweung cek ngana maning mondok heula bae santren jangan kiai can kailmuan ku sia ilhamna maksudna kos kitu teh ulah waka kholwa ka gunung kaleuweung lantaran ilmu kurang moal saimbang ke lain jadi wali mikung sia ayeuna neangan heula guru neangan nyana guru kebenaran eta lah di antara dua Bu Yazid Al-Bistami Syekh Ma'rufil Qurhi jadi ngaguru deh tak teu bisa nu bodoh mah di bawah zuhud teh teu bisa nu bodoh mah pan ari anu pinter mah rezeki mah geus dibagi kekilitrikan mah kekilitrikan bae tetep jatuh ai lain encan wayah mah tetep bae teu bisa boro-boro jauh nu geus di bibir ge ai lain bagian urang mah kapan ku kotok jago dipacok sok tinggal urang mah naleungeun ye sia geus di bibir aing tah kan urang keur ngadahar jagong aya kotok jalak cepu eta mah percis teh mah kos calo duit mentaan ku babaturan set atuh lain milik ulah motor lain milik urang dibawa ku pamalingan nah ige supaya teger dina ilmu urusan kazuhudan masantren heula mantak moal bisa jelema diangkat jadi wali lamun teu masantren moal bae ka jadi kuku make kajenting nyana di Trisakti di UGM
misalnya kuliah mana selain kuliah deh kuliah lah pokoknya di mana tuh di IAIN misalnya terus malah bisa lain jurusan kawalian tambah hanya ilmiah yang praktek lah kudu di pondok pesantren jurusan ilmu kawalian sekolah tetap kudu mondok gak bisa ya guru kaditu kaki Marupil Qori orang datang cek Syekh Marupil Qori ahli zuhud Bantat datang dia aduh aing nanaon encen ge ngaguru geus disebut Bantat aing sia di leuweungnya hampir paehnya sia ngadoana teu beres teu bisa kanyahoan abdi ngadoa teu beres Allah bebeja ka aing amoh sakit luhur amat sih mau parai urusan ada jeung Gusti Allah amoh murikak bulunya lagi murikak bulu tapi tetap jangan percaya cakena mainnya Allah ngobrol jeung nyana orang lamun nyaritakeun kawalian teh kos gitu jadi kadang-kadang hayang seuri kadang-kadang oh ya eta pendidikan kos gitu jangan percaya coba aing dek mempercayakeun aku supaya aing yakin nyana di luar gegerentesan beta kos gitu tah cek sama dokter teu percaya ka aing murid berangkat ayo dek ka mana ngayakinkeun sia teu yakin ka aing kan kanyahoan wah beuki sieun wae ayo dek ka mana ayo tuturkeun sok loba omong ulah mata tanya ayo aing boga babaturan datang ka imah babaturan wow sono biasa adu tangkep lah atuh kedatangan ku Ki Marupil Qori pohar jasa cari terus dibagiakeun cai kopi dan lain sebagainya ke ulah ka mana dahar akhirnya bener sate dahar lah ti luar nu boga imah Syekh Marupil Qori jeung murid anyar zuhud Bantat tete dah cek Syekh Marupil Qori dah ka muridna kan lamun can aya izin ti guru moal dah begitu Syekh Marupil Qori ngadahar sate hiji ngahanem lagi didelegeun kuduaan pan di daharnya ngan hiji doang dikuyah-kunyah ku Syekh Marupil Qori endah dikadoakeun ke sekolah wadek pamit bae sok dahar belum pamit atuh geus pamit tinggal nu duaan urang cenah ieu ngadahar sate sakilobana itu teu ngadahar urang ngadahar dilojokeun ieu pan teu beres sih berarti sate teu beres ya kajian kuku bahagia sebab Syekh Marupil Qori mah lamun beres mah sok dahar bae coba urang tes datanglah ke tukang sate Waalaikumsalam ieu sate kan geus dibayar masalah sakian teh mbena nang ti mana menang meuli nu bener ya bener dang meuli nu bener ya urang mah lain lalagan urusan mayar 2 kali 3 kali masangan dek dicek ieu embe naon nu sabenerna pan bisa marah gitu kula kadatangan guru kula Syekh Marupil Qori kemudian dahar aduh eta satena kunyana diicip-icip jadi barang teu mungkin lamun ieu teu bermasalah masyaallah hampura cenah kula can tukang sate emang kurang gitu embe paeh ku kula di sate cak anu Bantat juhud teh nyahoan kitu cenah tah guru urang embe paeh teh embe nu teu dipencit di sate ku kanyahoan pan urang mah eta mun lamun urang bae terus bae teh ya urang kadahar bangke kan tuh atuh pati bangsa beungeut-beungeut ku sadaya teh nyaho pan atuh teh nyaho urang biasa bae dek bangket dek naon pokona mah 15 tusuk aduh
atuh mamang teh kunaon kitu ka tukang sate teh hampurang geus pokona jadi kulah yang gede untung aya embe pae anyar kanyawan lah geus disate bae guguran datang ka Semarubeng Assalamualaikum Waalaikumsalam dek nyaritakeun embe pae nya ceun geus Yahudi bae tah cacak murid teh cak murid mama geus kula yakin ka mama yakin jasa geus kula bakal ngaguru jasa dek ngaguru lantaran geus yakin jasa ngan ieu bae eta nu ngabejaan sa Allah maksudna nu ngabejaan Allah teh kumaha aya atuh atuh mah ngobrol terus jeung Allah oyang cenah ieu kos gitulah kutubul aulia luantang geus hese jaritakeun ada nyana komunikasi terus bae jeung Allah menginum sangat tadi dibejaan ku Allah bedahar dibejaan ku Allah antara halal jeung haram menang ti mana dan lain sebagainya tementak sok aya ngaweleng bedek dahar ge kieu ge beusi di lembur urang anu ngaweleng kieu tah bawa ka grogol eta edan anyar eta ayo sekelumit nyaritakeun tentang wali Allah pohara jas nu bodoh masa dek dijadikeun wali bodoh mantap mun hayang urang diangkat boga derajat tetep kudu basantren teu bisa tuh basantren cenah basantren modern teu bisa basantren modern lain ulah teu sekedar ilmiah jangan ramekeun negara urusan politik da jurusan-jurusanana urusan agama ngan endek ngajurus ka derajat mah salapi teu bisa di modern lain ulah modern teh ngan sebatas beung naon bedana jeung SMA jeung asad dan bedana sarua tah mah ngan beda ngaran dong sanawiyah eta doang beda da sagit sarua jang derajat lah tetep ngantren ieu beusi sing hade di lembur-lembur urang aya anu nurun-nurunkeun ilmu-ilmu kawalian tanya mas antrenna di mana heula sabaraha taun mas antrenna sebab moal diangkat jadi wali lamun teu pinter moal anti jasa hiji alla tusyriku bihi syai'a dua wa bil walidaini ihsana tilu wala taqtulu auladakum min imlaq yakinkan nahnu narzuqukum wa iyyakum papat wala taqrabul fawahisha ulah sok gadeukeutan bangsa fawahis kabair zina deukeut bae ulah komo zina nginayahan kana cacak-cacak deukeut ulah teu komo zinahna kitu keneh pemabokan kitu keneh perjudian mazhar minha wa ma baton tegasna nu lahir nu ebreh wa ma baton jeung nu samar ari karena Allah mah pasti bae sieun pan aya nu kieu ye jelema teh anu kieu aya anu wani nongton orkes teh lamun eueuh sasaha lamun aya sasaha mampu aya nu kos kitu anu wani aya saha eueuh saha wani bae waduh eta mah geus mempersiapkeun diri ka neraka tah mah jelas ieu mah dideuleuh nya kae anu eueuh teh nya anu eueuh teh oh aya maleng mah emang bener loban wau ih mau lamun aing na di ditu mah di Pandeglang wau aing daek nonton orkes aya di dieu mah mun pan aing di di ustad-ustad ku batur ih ieu ustad aing teh kiai mah jah kudu nonton orkes tapi lamun di Pandeglang aing nyumbang lagu guys pokona mah ya Allah tah eta teh kos kitu neraka keneh sebab nyana berarti ninggalkeun maksiatna lain lillah karena manusia tuh gitu kan nonton TV teh aya di loba jelema embung mun kieu bae haram giliran di kamar kieu bae sorang iya tendang sorangan bae di kamar blontek kiai tolol tah jadi ai mazharo mah bener bisa dijaga wa ma batonna nu henteu itu tadi dulu loba jelema mah mun ka HP ge haram oh jelema bae eta loba teh kiai nu kos kitu loba tah kiai loba ai bangsa pengusaha mah geus teu kudu kikituan mah geus ngajebur tah mah salah ieu mah kiai ai dinu loba jelema aya murid mung tapi sorangan bau tak eta henteu wa mabaton mazhar berkurang lillah berarti mun kadeuleu ku masyarakat nyana ngajaga mun sorangan mah henteu tah eta cilaka tah bakos kitu
ieu mah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nu ebre nu samar ditinggalkeun ku nyana lantaran sieuna lain ka makhluk lain ka manusia Allah berarti keur lobaan keur sorangan akur bae nu dipake ka sieuna Allah sedangkan Allah mah neulekeun teureun neulekeun gharib Allah mah sugan aya nundutan wala takhuduhu sinatu wala nah teu pernah sare Allah teu pernah nundutan aja urang di bos mah bisa Pak bos keur nundutannya gelap we tuh guru keur teu leukeun nya ayo ngarokok bae ngaji los masalah teu kadeuleuk cek cenah teh eta mah lain ka Allah kan kos kitu mah ka guru ka bos eta mah teu ikhlas kalimah wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq ulah rek bunuh maneh kawak-kawakan sebab baheula di Arab mah teu meunang salah saeutik cekel bunuh kumaha kahayangnya na bae ngaganggu ka nyana bolong nyawa teh murah baheula mantak instruksi ti Gusti Allah aturan ti Gusti Allah ye nu ibadu jelas terakhir wala taqtulun nafsa ulah rek bunuh awak-awakan allati haramallah nu ku Allah diharamkeun illa bila kecuali hak mangga model kumaha na bunuh deui kuat garana atawa murtad nyana kafir ba'dal iman murtad bunuh mun di negara Islam ku ari nu murtad bunuh mana deui rajmil muhson tak iya ya kudu diranjam jelema zina sabada muhson zina ba'dal muhson aya ge puluh sarua bae masyaallah ari sia kadeleuna bangun mamawa tasbih bae emang sia ieu sok ngawirid naon hanya ho jitu iridan mah tu rahasia perusahaan mah ngadeketkeun diri ka Allah henteu aing hayangnya aja sia tiba heula jeung tilok mamawa tasbih ai jualan meureun kudu loba tasbihna ai hiji mah berarti sia wiridan aing ngeuleus sia sok ngeluh bae di masjid sok maca naon sih itu mah urusan aing itu urusan bacaan mantep naon teh henteu aing mah hayang nyaho doang tas sia sok maca naon zikir tah sholawat tah apa tasbih aing mah ti kiai cek kiai ge cenah ke di akhirat aya pepelakan sorga aju itu mah ge Rasul jannah naon pepelakan sorga orang pepelakan sorga teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim teh aing ku ari keur ngawirid la haula batur maca la haula mangga bakal dicukupan segala rupa urangna dibere jembar bae mun dagang maju menjadi pejabat datang ka bisa korupsi eta laluasa maksudna beres udah ngomong la haula teh mawa seger gitu sia saga la haula la haula wala quwata illa billah la haula la tughni min ju'in ja la haula wala quwata illa billah teu nyukupan tina lapar tetep bae maca la haula wala quwata illa billah ge lapar mah lapar bae murtad cing ade eta jadi kalau suka wirid la haula bae ja tetep bae ngawirid la haula ge wae lapar bae sugan ku sebab ngawirid la haula haju seubeuh jan teu geus murtad teh jelema kan mantak ge rada lalaunan ye sing hade urang sok lalagaan man kos sekarang itu ulah lalagaan bae tapi ulah datang ka ngaluarkeun bahasa anu ngagiclekeun urang tina rel agama datang ke orang murtad na'udzubillah min dzalik wa min dzalik ulah tasingan la haula la tughni min ju'in gitu nyukupkeun tina lapar tetep bae lapar bae atawa lain lapar sia emang ngawirid la haula bae kunaon henteu tuh aing meresep bae la haula aing ngawirid la haula bae terus bae dia hutang bae teu cumpon naon hubunganna la haula jeung hutang la haula mah hubunganna jeung kayakinan ari hutang mah tuh saha tah pamer lah sugan ku la haula kabayar hutang jan teu lah eta kos kitu murtad ngahinakeun kana la haula wala quwata illa billahil aliyil
Masya Allah sing hade jelema ngomong ceknya doana kula ye naon duh asana kula ye ditangkap ku polisi kasus naon tuh lah ulah yang nyawa kasus ambalayah kasus aing mah kalau bajasa tapi anu paling nyeri ye aing terzolimi kunaon aing pajar menggagahi anak Ki Zaid padahal mah harita aing ngan ngarendeng doang boro-boro aing menggagahinya udah ikeun nyonte ebrak aing kuari dikasuskeun bahwa aing teh cenecak bapakna ngazinahan anakna tuh kuari geus aya di polsek dah aing geus kieu mah nasib tiba lagi mencak kolot ulah sok deuk dilincar sok diduduh maling buat bisa ndak kolot dah sok deuk dilincar diduduh maling sia kuari mah lain batu ribet bae beureun urang dikitu-kitu bae ku urang baheula mah rapih tah kolot kata budak ulah sok didiekeun di meja gua hutang ge kuari lantaran tengah jeding ka omongan kolot ngah hutang wabeh boga hutang di meja kolot bisa ada itu ya Allah besok duduk di meja budak tadi dudukin meja gede hutang ke aju kolotna teu mireng ban antepkeun bajeng pangais nanti dinya watuh orenganan hutang ka hulu-hulu Masya Allah tak kolot baheula hebat eta ulah sok diuk dilincar mentak diduduh maling ulah sok diuk di meja gede hutang ulah sok ngaremeh mentak pakir eta kolot Masya Allah baheula mah kolot asal urang ngaremeh dicarekan ngaremeh tah sia susah yang ke bisaan kolot urang embung pan susah teh jadi cokotan tah urut abah ge cokotan ku sia tungtung nang mah kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang dibersihan aja lamun dahar terepok terapi jasa piring teh telesang sia tesangkeun tah sia usuk aing balayah gitu moal menang nu geulis sia kan geus eta lamun sia menang nu geulis tah rapihan tah piring tah mun bisa mah ulah hiji-hiji acan aju caian uyup ku sia geulis sia meunang maksud kolot mah meureunna dan atuh teu kudu ngumbah deui bae gitu tapi bener eta asal anu rambetek bedaharna rambetek tilok menang nu geulis tilok sok cirikeun geureuh asal anu daharna rapi pamajigana geulis nah mantap kita lah urang mulai ti kuari mun dahar nu rapi nah, urut batur ge mun teu rapi cokot keterlaluan tuh mah lah jaga nu dizalim teh meureunnan caki Umar aing mah geus takdir Allah we ieu mah kos kieu caki Zaid anu nuduh kaki Umar bahwa Ki Umar teh ngazinahan anakna takdir lain takdir ieu mah kos kieu mah pagawean sia murtad emang keluar tina takdir kabeh takdir kabeh Ki Umar nama geus beres nah meureun mah takdir ti Allah bae meureun aing mah geus kieu diduduh geus lah aing mah nyadar bae geus ke kumaha di polisi bengke kadenge ta ku kisah takdir lain takdir tah mah pagawean hulu sia murtad teh kos kita ye ulah sih hade kos kieu lah meureunna sakiayana emang kunaon gitu aing dagang endog geju aja dagang endog terus nanjak jalan panjarore kuari atuh ngagibeg sepeda aing ngagibeg ngaguling popos kafe beak yang modal-modalna geus nasib aing meureun kos kieu mah sadar pantah bagus tukang endog dah geus nasib aing meureun kos kieu geus aing mah sadar nasib lain nasib tah mah siana bela lawara murtad eta sing ada urang ngasok ngomong gitu kan nasib itu mah lain nasib lalawara lamun kieu ulah mamawa nasib nasib mah memang bener nasib tapi dia lalawara tapi nasib ieu teu
tapi gimana teman lain nasib segala siapa lalawara kita teh nganapikeun nasib berarti murtad beda saeutik teh ngagiclek tah beda saeutik mah ngagiclek mun kieu mah sia dek doh lain malah dagang dog acak-acakan meureun teu peupeus ka pabe angkorak goblok ieu pamimpin ieu rek ngaberesan jalan tolol jasa aja tuh tungtung nama ka pamimpin bae Pak maksudnya pamimpin lurah, camat, bupati, apa gubernur wae teh jelema keur mana mah kitu Bang gara-gara ndog peupeus wae punya disarekan negara kos pamimpinan sakjana ieu goblok jasa tolol jasa tapi lah nyadar mah kos nasib di Allah meureunanan lah ndog beak modal beak sepeda potong deh geus nasib di Allah bagus apa dulu bagus sok ngaji mingguan meureun sanajan di tanggal asem ge inget tidak ka nasib meureun ti Allah geus kieu lah geus sadar we balik nya dipanggul sepeda geus potong pan gara-gara jalan teu diberesan pan ku pamimpinna nah balik deh siang ngacaprak nasib segala nyarekanan pemerintah segala tambah lain nasib tambah lalawara sia bego murtad lain nasib data emang aya nu kaluarti nasib mun kieu mah bener lain nasib nama nasib tapi sia lalawara henteu teh mah bener tah nasibna memang nasib aing nyadar tapi kan sia lalawara henteu teh mah teu murtad tah lamun saeuna lain nasib tah mah lalawara sia eta geus murtad sing ada tah sia ada saeutik mah ngagiclek Masya Allah nganapikeun nasib nganapikeun takdir Gusti Allah sia kurang zaid ngalamun bae nah sakana teh hirup geus eueuh harepan aing ambek euy deuleu Lampung lega Lampung Medan lega sia sempit amat hirup henteu lah aing geus eueuh harepan hirup emang kabogo aing di bawah batu kabogo di bawah emang hiji awewe 1 juta bintang di langit satu yang bercahaya berarti anak bawa Oma Irama kajian bogo mah ge 1 juta bintang di langit satu yang ku cinta cintaku sudah ditumpakin semua atuh sia teh saku macai di ember jadi sesakeun kabeh henteu aing mah geus dibikeun kabeh kanyana cinta sehingga tidak ada lagi tersisa di hatiku cinta aja ku badeung ngeus soal kawin aing mah jakena teh geus eueuh deui awewe ya Allah ya si budak heh ai sia kunaon jadi frustasi kieu geus pokona mah Allah mah pokona lah geus teu ngarahmatan ka aing pegat tah frustasi ngaranna nah batur ge dihayu-hayukeun bae ka hayang aing mah geus pegat tina rahmat Allah geus aing mah geus teu dideuleukeun ku Gusti Allah teu diperhatikeun ku Gusti Allah geus aing mah mulai ti kuari moal kawin ieu budak di Lampung lah lega keneh sia dikawin jeung monyet gaya ke misalna sia frustasi jeung jelema monyet aya gajah aya ulah sok aja frustasi kasihan teh lain geus pokona moal geus putus aing tina rahmat Allah eta geus pegat eta murtad eta masyaallah karim setik mangagicrek batur mah kawin 5 genep 7 keluar geus diaturannya nama hiji ge frustasi blon kan eta sia kawin sabaraha aing dihitung geus 50 kawin tapi opat-opat hiji 2 3 4 ke ieu tinggalkeun ke aing kawin deui aing bari geus 50 itu sia mah bu mikiran hulu nu leutik bae tuh hulu nu gede teh dipikir-pikir geus ya geus kieu meureun nasib aing bagus sapuna inget ka nasib bagus teh budak geus nasib aing meureun geus kieu geus teu bisa dikumbah panai nasib bobo budak lain nasib tamah cak musa urang lain nasib tamah kos kitu menghayu ke nafsu tamah lain nasib tamah murtad dan ngomong isi ieu mah anu kawin bae deureus jak kawin bae nya teu murtad aya nu ngaharuan teu murtad masyaallah
Allah tadu taksim hade jasa sing atawa aya Kristen datang ke urang Ustaz ya saya agamanya Katolik terus saya datang ke sini mau masuk Islam. Oh mau masuk Islam? Iya. Tunggu dulu ya sebentar ya. Saya mau ke dapur dulu nih. Keladep. Tah eta murtad tanya nata. Ridho jelema nu neuk Islam ridho nyana kana kakafiran si eta. Sulah ulah dingkekeun deui. Saya ke sini mau masuk Islam. Islam. Duduk. Ya, ikutin syahadat ya. Samsud. Kecuali yang ngising jasa. Daripada ngaborok-bok di dinya yang ngising heula geus ngising heula keke mau kemana Pak Ustaz mau berak dulu nih saya habis makan sambal kebanyakan tunggu dulu sebentar berak beneran ngising apa beneran porocot beres gegeran kadinya deui tapi lamun sakadar pukar pikir dan lain sebagainya atau aya keperluan lain murtad Masya Allah dingkekeun lam yulakkinil islam talibahu minhu atawa jelema teu daek nalkinan Islam ka jelema nu hayang asup Islam nah murtadnya sebab ngantepnya ridho berarti karena agama selain Islam murtad Allah awistamhala minhu talkinahu kan qala lahu isbir sa'atan cek nya teh kieu sabar heula nya sabar heula geus sagedeung we sabar sakira-kira sajam we ke tungguan heula geus murtad udah dingke langsung bae urang lamun nyaritakeun geus itu hidayah mahal nu boga PT Gudang Garam di Jawa Tengah eta teh barahan jasa sabaraha masjid nu dibangun kunyana sabaraha majlis nu dibangun terutama pondok-pondok pesantren hebat jasa kemudian nyana datanglah ke guru kula dek asup Islam di Jawa kemudian cak guru kula sekarang aja udah langsung syahadat sekarang cak eta bos Gudang Garam saya itu masuk Islam pengen disaksiin sama rekan saya sama keluarga saya dan nanti mau diabadikan bahwa saya ini masuk Islam disoting lah mencara kurang gampang itu mah cek guru teh gampang udah sekarang aja syahadat itu mah nanti kita bikin lagi acara enggak lah nanti aja saminggu doang saminggu datang Senin acara dek poe Minggu pae memeh Minggu na eta kan ngaranna hidayah mahal jasa hidayah mahal Masya Allah tapi dulur-dulur terus Islam dulur-dulur terus Islam ngan bejana cak dulurna tapi ari syahadat di imam enggeus syahadat sorangan enggeus wallahu alam tamangke kumaha di akhirat bah ya Allah ya Rabbi mendakat ledidai di Mesir nyana boga kitu kabogoh itu orang Arab nah ieu nyana langsung asup Islam di Mesir asup Islam balik ke Inggris eta dibunuh cara pembunuhannya seperti gitu ayahnya mata data nak masuk Islam biasa syahadat mendaknya jadi ratu nya sugih nya gelis akhir hayatna nyana maca 2 kalimat syahadat itu batur mah kapal boga perusahaan boga nya jadi ratu di akhirat ka surga ya susah ya di sia dagang rugi ya di sia gering ya di sia aju salat carang ngan tapi tetep urang mah alhamdulillah iman ka Allah subhanahu wa ta'ala bahkan dari urang mah sering ngaji sok haju sadarna gede jasa ka sadar lah sediatur beureun ku Allah pamajikan marah ge pamajikan marah kak emang iya atuh kumaha aya dapur teu ngebul lah geus Allah ngatur beureun lain masalah Allah ngatur kak atuh usaha sih atuh usaha aja kakak geus kala kebebeakan geus bandingan ku ba Allah bae beuh berak teh jadi wali temen teh di urang sadar tuh pamajikan ge ngerenyeng bae sampai 2 3 ka ditu atuh sadar ieu
jelas lah tuh kak ya kakak dicarikan kuku lagi gitu-gitu kayak deh baik sarua kakak kula menyarikan kakak sarua jeung rekanan gunung tuh hartian geus lah atuh nu penting mah atuh urang dalalahar bae ya kongkorong jualin aya kene bea kongkorong atuh gelang kak meureun urang rumah tangga jeung kakak salah hitung-hitungannya kunaon mah kan urang baheula sok dihitung abeh mulus rahayu ieu urang mah kurang mulus rahayu ieu ai awak masalah leger ngadi ieu bae batur geus boga mobil boga motor boga sepeda kan ulah sok ngomong gos gitu geus aya takdir ti Gusti Allah neng kawin jeung kakak geus aya tulisan di Lauhul Mahfuz boga anak urang 15 geus aya tulisanna aju urang susah geus aya tulis lah kakak mah bisa nangan takdir melulu takdir ya kudu kumaha deui heueuh nya kanya geus tangeunah eta kos kitu ngeunah lah tuh sapiran ungguan paeh doangnya urang sugan bae isuk para raeh kanya siapa sok aju kitu aing ngaji mah geunah babalik ka Allah deui lamun teu ngaji geus insyaallah kos ustazah dicandung ku salakina marah panjana ustazah ongko marah ongko pan itu bagus eta tan ari ustazah mah kuda ke bareng geus nasib bae geus aya tulisanna manan kieu di Lauhul Mahfuz meureun aing teu kudu hese asup ka surga ku sabab dicandung geus cukup meureunana geus kakak bejana geus kawin deui cicing we pameureunnya si ustadna teh eta kang ngomong atuh geus kawin deui emang ai bebeja geus marah itu bebeja atuh ban ngaranna geus kanyawan sebab aib amajikan mah leuwih hebat tibatan intel menelusuri na ngan eta seukeut irungna seukeut ya sairung intel teh sabaraha intel mah bin eleh bin masyaallah kak kakak ieu mah ngomong mah geus kawin teh jan geus kakak hampura we lain masalah hampura kukula di hampura kak acak kula bajak tanggung hiji dua mah tilu abek kak nu bener dah tuh mantep dah iya mah ustazah gitu tetep marah teh inget kan nasib kata ustazah cobaan habek kan jadi ustazah cobaan nyandung coba ustazah tah marah tentu mun marah sia ngaji bae unggal minggu ka Cilogo kan kakak dicandung bae marah dikira make ilmu na buada eta kos kitu tah aja sok malikeun nyana hei ulah sok aju kos kitu guruna can nyandung mun guru geus nyandung os tungtungna mah ka aing we kabeh teu beres nah ieu istamhala minhu talqinau kan qala law aya jelma hayang asup Islam diengkekeun tunggu sajam murtad atau ngupurkeun jelema Islam dikupurkeun ya tah jelema kufur tah kafir tah jelema geus balik ka nyana ulah sok ngupur-ngupurkeun jelema nu maca 2 kalimat syahadat adapun kadeuleu nyana rada kurang-kurang ucapan misalna nu kaluar ditinan gitu ngergerokeun bae gerokeun nasihatan 2 mata ulah sok dikupur-kupur malikna ka nyana masyaallah karim sing ada geus urang mah kuari mah sa pangeran Allah sa nabi maneh Nabi Muhammad titik geus lahirna di mana Mekah terus ngali ke Madinah maut Madinah beres geus nah kitu bae geus lamun aya nu ngaku-ngaku nabi sanajan ngaranna Muhammad misalnya di Cengkareng lain kitu bae geus nya aing mah di Cengkareng nabi lahirna bong aing lah iya itu anak kongsiun Muhammad anak kongsiun beres awida'a nubuwatan ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jelema ngaku kana sifat kanabian sabada nabi urang aya jelema ngaku nabi cara di Bandung tukang beca si Asep
masa ing asep ngaku nabi teu betah ing ngadengen agen Nabi Asep. Tukang beca deh lah. Kafir dari jelema la nabi ba'di cekang jeung nabi teu aya deui nabi sabada kaula sebab kaula adalah khatamun nabiyyin wal mursal. Al-sadaqah mudda'iha atawa ngabenerkeun kanu ngaku nabi. Jelema ngaku nabi kurang dibenerkeun nu ngabenerkeun kana sifat nabi. Sabada kangjeng nabi ulang geus sama murtad kafir. Eta ku aneh deui aya jelema ngaku nabi aya bae di nu percaya. Heran. Musodek ngaku nabi aya nu percaya. Asep Bandung ngaku nabi aya nu percaya. Kamari di Cikupa Cikupa ngaku nabi. Kararagok aing mah. Mani ngaku pangeran teh budak. Ngaku nabi di Cikupa. Duh, Masya Allah. Aya nu laporan ka kula. Kiai, bagaimana cenah tindakan kita sekarang? Apa ini? Di Cikupa ada yang ngaku ngadip. Biarin. Di Cikupa ada yang ngaku nabi, masa dibiarin? Biarin aja udah. Pengen tahu udah dia. Pengen tahu ntar kalau ada orangnya suruh ke sini. Mau diapain? Mau ajak saya makan ya, sekali-sekali saya makan dengan nabi dah. Serinana. Situ babari orang atuh anu ngaku nabi mah orang ome bae. Orang ome coba datang ke mana mukjizat nanya nah, yuk coba. Tadi ome ulah waka di galak-galak ulah. Nyaho bae. Kita ka dieu jauh. Algola atawa ngomong kieu nya Caki Zaid deh. Nabi urang mah jahoreng kulitna hideung. Murtad sia tah. Sembarangan sia. Memang orang berbas. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam aswadu murtad atawa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam amradu atawa an-Nabi sallam gairu Quraisyin. Hai, Nabi urang mah jalain urang Quraisy. Murtad. Berarti ngayakin ke Nabi salian aya di Nabi salian kangge Nabi urang. Hoi horenganan pangkat nu pangluhur-luhur nama Nabi. Di pangkat nu pangluhurna Nabi jabarang kurang ditaliti-taliti horenganan anu buat tumamuktasabun. Tunalurut batuha bisafail qulub. Horenganan eta pangkat nu sakitu luhurna pangkat kanabian teh besi bisa diraih kurang ku cara ngabersihan hate. Ku cara ngabeningkeun hati urang namun geus bersih jasa hati urang ge bisa jadi nabi. Murtad geus kos kitu. Murtad teu bisa dikasap pangkat kanabian. Pangkat wali ge hayang ngazab pangkat wali teu jadi-jadi. Hayang ngaraih pangkat wali hayang ngaraih pangkat wali sueuh hesena. Ilmu geus aya di urang nasrib bae mah bisa. Nahu geus aya jang mubtada khobar fi'il fa'il syarat jawab. Urang nyahokeun tentang hadis atuh bisa tafsirna kitu keneh jeung sajabana. Dibawa ku urang kana pemikiran tasawuf. Imam Ghazali, Imam Qusyairi. Terus Beladi tunato kadina Tuan Syabdul Qadir dan lain sebagainya geus nyaraho dibaraca ku Kiai Minhajul Abidin, dibaraca ku Kiai Ihya Ulumuddin, dibaraca hikam, maka malah mah didiskusikeun hikam teh di universitas mah. Tetapi mana pibuktiuna nangan sakadar dibiwir ilmu teh. Nu datang ka jero hate. Ngeut hayang raih pangkat wali geus sakitu hesena. Geus jelas-jelas nabi mate bisa dikasap. Nu endeuh ge dikasap pangkat wali pek.
ulah aya di jero hate masih Allah salian ti Allah hiji Allah dalam geus di jero hate Allah doang wali ngaranna ulah aya pansa ulah aya kijang ulah aya serwiti di jero hate ulah aya jahe-jahe di jero hate urang mah pas sedak Allah na minggir Allah minggir nyelepeng bukti ndak urang dur azan teh kuruna mau Allah teh gede di jero hate urang salian Allah cepet urang ka masjid ieu mah lain pas azan neulejem nyana okos anu nalingakeun teh bisa salah burung teh azan gede jaheung set ngopi jadi azan teh kopi kontreng cek pamajikan ka lain azan atuh ke tenang wae sih cek azan ngopi ngarokok lain dijawab teh muazin teh azan ngarokok nyalan deui dina kursi benundutan liwat sajam encan ka masjid kene bae atau ka mushola hendak neuleun motor kudu digosokan heula motor majikan ka lain geus ke karek jam 1 cek digosokan beres digosokan motor ngopi deh kontreng ngarokok deh cek majikan agak geus jam 2 dulu kebal kene sajam kene pamajikanna mah bagus teh ngelingan bae deres sekali-sekali pemajikan ngelingan salaki isuk pemajikan dieling ulah nonton TV bae gitu keheula cenah angel kene ieu keheula sakedeung deui ka jadi salaki mah kadinya deui mana tuh nonton TV kene bae sakedeung deui ieu tah terang geus sakedeung teh seutik deui mah tah beres wah angel amat ya Kak satu-satu Kak naon eta pas sedap di jero hate teh aya kopi aya rokok aya motor tah eta ngicin anu kos kitu nu hese wali mah eueuhna naonan di jero hatena kuari mah boro-boro nu bodoh kiai na ge geus ngatur proposal eta jauh ka jadi wali tah kiai anu sok nyenan proposal buang kawarah teh mah kiai teh boloon jeung tolol jeung goblok teh mah naonan kitu anak tuh kan utar atur nu kari itu lain hayung micinan penyakit di jero hate ulah aya salian ti Allah tah ieu hartina pangkat kanabian mah teu bisa dikasat boro-boro pangkat nabi pangkat wali ge sakabupaten Boa aya wae seprovinsi Banten Boa aya Boa seprovinsi Jawa Barat Boa aya Boa Masya Allah nu mantaku urang dizarahan ge Syekh Hasnawi sosok wali Allah hayang bae urang zarah kanyana nu mantaku urang dizarahan ge Syekh Mansur Cikadueun sosok wali profil wali mantak urang hayang bae Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf di urang teh kajen kumaha ge hayang teu bisa dilarang-larang sebab eta mah sinar Allah nyinaran ka urang supaya urang teh ngahijing ke di akhirat mantak zarahna urang sok macem-macem segala aya coba nu boga maksud gara-gara tulis teh kukula diusulkeun boboh geus wauh jasa burungnya nama teh usal usul ada boga maksud ka dieu make amplop nulis ka make amplop sian amplopna geus teh mah goblok jeung tolol ada rese auhiya ilayya walam yadain membuatan atau ngaku-ngaku diwahyuan sanajan nya nanti ngaku kana sifat nabi
alhamdulillah cenah keur penting bae Jibril datang mawa wahyu bapau. Tapi lamun kakula mah tah aya nu kos kitu tah. Kiai alhamdulillah keur penting masyaallah Jibril mawa wahyu. Gede wahyuna. Segede sakumaha si wahyuna? Urang mana tah wahyu? Hayu alaga bae keke cenah indit sorangan. Ulah-ulah ngaku wahyu ngaku karomah bae ke kula masuk resep. Jelema ngaku karomah, saya kowe ditanggap ya coba. Kos kumaha ieu karomah? Ayo coba kege nya ngaleo sorangan. Ulah sok sambaraga segala ngaku diwahyuan segala naon. Oh, masyaallah. Cenah teu teurak dikadek. Batu ge teu teurak dikadek. Cenah bisa hiber manuk ge bisa hiber. Cenah ieu mah bisa dicai ge leumpang lauk ambalaya dicai. Ih cenah ieu mah bisa nyil plus teu kadel kuntilanak ge nyiples. Ulah sahe lain kitu atuh dibere wahyu batu. Dibere wahyu mah dibere kebenaran berupa syariat. Eusina di jero bakal mengarah ke hakikat. Geus moal aya bae geus pokona mah. Sabada Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal ayat. Au kadzaba rasulan tawa ngabohongkeun ka rasul, teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Adam nabi, teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Nuh rasul nabi, teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Idris nabi, teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Isa teh seorang nabi seorang rasul, teu percaya Kangjeng Nabi urang teh nabi. Geus tama murtad geus. Antak Nasoro, Nasrani, Yahudi murtad. Lain murtad kafir. Sabahu atau nyarekanan ka Nabi model kamari Denmark, model orang Belanda nyarekanan ka Kangjeng Nabi. Eta kafir. Istaqafa bihi atawa ngenteng-ngenteng Nabi nganggap hina ka Kangjeng Nabi atawa kangaran Kangjeng Nabi ngaran Kangjeng Nabi teh Muhammad, ngaran Kangjeng Nabi teh Ahmad, ngaran Kangjeng Nabi teh Yasin, ngaran Kangjeng Nabi teh Toha, ngaran Kangjeng dina Quran nambalaya ngaran Kangjeng Nabi. Nah kuari dihinakeun ngaran Kangjeng Nabi mendak mun aya ngaran Muhammad kemudian ku urang dikieu-kieu terus ku urang dibalangkeun ka sampah ta ka kocomberan maksud ngahinakeun itu murtad ngade eta masyaallah kan awistakhaffa bismillah atawa nganggap enteng nganggap hina ngahina-hina ka ngaran Allah. Gesbugu tamangaran Allah dihina ku urang Asmaul Husna. Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul muttaqin terus jabarul mutakabbir ta eta ngaran Allah Asmaul Husna. Talar ku urang Asmaul Husna. Abengke di jero kuburan pinu ngara di jero kuburan cacaang Asmaul Husna. Ulah ditulis ditabaengkeun bae dibaca tilog ditarar henteu ngan deres tage daripada nabengkeun artis mah di imah urang atuh Asmaul Husna nganu bagus bae ditalar sebab ieu kabeh nu aya di alam dunya moal kaluar ti Asmaul Husna mentak walillahul asmaul husna fad'u hatok sebut doa itu non celuk kurang Asmaul Husna ieu kabeh moal kaluar ti Asmaul Husna kabeh mun ku urang ditataan hiji-hiji da eueun nu kaluar ti Asmaul Husna geus lamun eueun nu kaluar ti Asmaul Husna atuh Allah kabeh mengarah tuh ke jero mentak wali Allah teh neule gunung nu kadeuleu Allah, neule langit nu kadeuleu Allah, neule tangkal nu kadeuleu Allah, neule laut nu kadeuleu Allah, neule segala rupa nu kadeuleu Allah. Sebab naon? Sebab ieu kabeh teh moal kaluar ti Asmaul Husna. Wah, lamun geus ngaji kos kitu bakal resep
kena poho dahar poho nginum sekali daharna gembul sekali nginum loba ngan ulah wakaki kituanan hayuh bae heula ngaji syariat ke lamun geus mantep karak mengarah kadinya engkena bakal poho ka pemajikan, poho ka anak, poho ka perusahaan, poho ka segala rupa. Sebab ieu kabeh asmaul husna. Mantak aya bahasana beat. Sumpah setia. Dek ninggalkeun dunia urang cicing di dunia tapi ninggalkeun dunia nembus dek ka Allah make jalan pintas. Hayang usul ilallah. Tataan hiji-hiji tek lamun urang naik bisa cerdas jahe horeng Allah kabeh tuh nu mandak bahasana ge mah fi jubati ilallah nanaon di jero jubah kulama iwalti Allah ke kadituna keur deuleunan deuleu Allah ke mun keur nyekel mang keur nyekelna nyekel Allah deurus teh begitu mun keur ngampak ngampak Allah berabe kan tentu pakai bahaya kan jika dia sebab Allah kan gistan usimma ulah waka atawa ngahina-hina ngenteng-ngenteng amri kana perintah Allah atawa kana janji Allah atawa keancaman Allah murtad takut gitu terpercaya karena perintah Allah aing mah teu percaya kan salat teh wajib lah salat teh hirup ieu nu penting mah geus bener murtad takut gitu salat teh jangan salat gitu balal bener lah geus teu kudu salat ngenteng-ngenteng karena perintah Allah nganggap manfaatna eta salat berarti teu dianggap punya perintah Allah murtad. Masya Allah lain setik tuh ngomong gitu sih ada orang gak usah ngomong gak batur padahal mah jana jakula sholat baik puasa terus jana. Tapi tersugi-sugi jauh siatnya daun hubungan sholat jeung sugi atuh nah itu kos gitu kan lah jana kula mah geus mal ngalaksanakeun perintah Allah lah cek kada teu percaya ja kieu-kieu keneh bae saya tak murtad kudu maca 2 kalimat syahadat atau terpercaya ke janji Allah teh surga terpercaya ke surga atau geus murtad terpercaya kena ancaman Allah di mana orang maksiat ka Allah bakal neraka terpercaya aing mah aya neraka murtad ya mah terpercaya ka aya apa kiamat ya tiba heula kiamat beta kiai ngomong ya can orang terjadi teh kiamat bohong sama kiamat murtad geus kudu aja 2 kalimat syahadat. Ya Allah au jahada ayatan minal Quran atawa angas kepercaya sayat batina Quran mujmana la subut ya anu geus mujba ijba kana tetepna atawa nambahan zada fi ayatan nambahan sayat nekadkeun bahwa eta tambahan teh Quran atau ngurangan ayat murtad. Masya Allah namun baheula Imam Ibnu Hambal Ahmad bin Hambal di kitu ngaranna panggil ku raja dipanggil ku raja teh titah nganyatakeun bahwa Quran teh makhluk bahwa Quran teh anyar tetep Imam Ahmad bin Hambal nganyatakeun Al-Qur'anu gede. Wow, diseret Imam Hambal. Diseret di penjara disiksa. Titah nyebutkeun Quran teh hadis atau makhluk tetep henteu. Kajen teuing pae. Giliran Imam Syafi'i. Pas Imam Syafi'i dipanggil ku raja. Syafi'i, hadiran kiai-kiai saat eta di Baghdad ditanya wahai Syafi'i
kumaha pertekadan anjeun ieu Quran teh makhluk anyar apakah qadim lamun maneh nganyatakeun Quran teh qadim siksa lamun maneh nganyatakeun ieu Al-Quran teh hadis salamet mun maneh nganyatakeun Quran adalah makhluk salamet tapi lamun nganyatakeun Quran qadim penjara. Wah Imam Syafi'i Imam Syafi'i menunjuk doang ge Tuan ulah bingung-bingung eta mah makhluk ya mah makhluk jangan bari nunjuk kieu salamet ya gempar kabeh sa Baghdad. Wah Syafi'i bahaya kuari anu ku urang diimamkeun nu ku urang dimazhabkeun anu ku urang dituturkeun ternyata ngamakhlukeun Quran beres balik Imam Syafi'i bulag kiai daratang kabeh. Wah demo mah ieu kiai nganyatakeun makhluk kana Quran saha nu ngamakhlukeun Quran cek Imam Syafi'i ai tadi pan kula manunjuk ieu mah cek Imam Syafi'i makhluk ieu mah ieu tah makhluk anyar cek jana anyar maksudnya atuh curug jeung raja anyar kabeh jago Imam Syafi'i mah tapi tetap baik kapan aya nu hasu setelah rapat besar-besaran di kediaman Imam Syafi'i oh ternyata ngalojokeun raja atuh aya kieu mah lapor si kiai anu deukeut ka pamarentah itu dibalik lagi kitu bae boro-boro di zaman kuari zaman Imam Syafi'i kos kitu atuh korok komo kuari biasa tah mah atuh biasa kiai anu hayang weh gila mana aya lama mana bejaan